Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in alla umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji sinarang syukur hayu urang panjatkeun kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, numana dina dinten ieu urang sadaya tiasa ngumpul dalam keayaan sehat walafiat. Salawat miwah salam hayu urang limpahkan ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargana, ka sahabatna, oge ka urang salaku umatna. Anu kusim kuring dipika hormat, nyuhunkeun waktosna kanggo abdi ngawakilan rerencangan abdi kanggo nyampaykeun amanat dina raraga acara muhasabah ieu. Henteu karaos parantos 3 tahun urang aya di dieu, numana ayeuna puncak saleresna urang ti sakola ieu. Henteu hilap abdi ngawakilan rerencangan abdi nyuhunkeun reueun nuhun laksa ketika bingahan ka bapa sareng ibu guru, numana tos ngajarkeun loba hal ka urang sadayana. Mugia naon anu bapa ibu ajarkeun ka urang tiasa urang ambil manfaatna keur hal-hal anu positif keur nusa, bangsa, sareng agama. Mugi-mugi amal kasayan manah bapa sareng ibu guru kenging diwalesan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sakitu ti abdi, kirang leuwihna nada dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.